tukang dedak kowe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul huda wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Amma ba'd. Kapainen pakarsa Abah ieu jalmi sakieu beuki seueurna sabab karaos masingna pacebok. Matak aing teu hayang muka pacebok. Na Instagram, na Facebook, na naon aya wae tapi jalma beuki loba. Ieu mah bukti yang jauh di mana-mana demi cintaku padamu. Ku ikut denganmu walaupun harus ku terjang si koplo kopi. Kangen tidak ketemu Abah. Kalau 1 bulan tidak ketemu Abah kangen. Ada orang yang 2 hari sekali datang ke sini karena kangen ke Abah. Ada yang tiap hari ke sini karena kangen pada Abah. Ada yang ayam datang-datang. Makanya 80.000 itu diseleksi oleh Paul itu menjadi 313 kuliah subuh Abah Jagat tadi. Kita ini diseleksi. Berarti yang di atas panggung ini yang pakai seragam sudah terseleksi? Belum tentu. Sama semuanya. Kita eureun urut gaya keneh nu teu eureun terseleksi kumaha. Teu bisa. Teu bisa. Terseleksi macet guru gitu. Macet guru gitu masih kene aya protes. Tuh bisa diseleksi kene. Mudah-mudahan kita termasuk yang terseleksi. Masih ikut seleksi. Saya mah komo wa asup wa henteu kan 213. Mudah-mudahan asup 213 gara-gara udud. Nuturkeun nu bodoh bari teu ngagugu hawa nafsu leuwih alus daripada nuturkeun kiai bari ngagugu hawa nafsu. Di Abah sekali deui mengikuti orang bodoh tapi tidak mengikuti hawa nafsu itu lebih baik daripada mengikuti kiai ulama ajengan tetapi mengikuti hawa nafsu. Eta kunci eta. Kata Abah Jagat tadi, wih kan tukang nyimpulkeun. Tambah tukang nyimpulkeun datara mawa materi atuh ieu mah. Datara niat hayang pidato kadena ke. Niat mah hayang manakib. Sebab teu niat hayang pidato, teu niat materi. Gitu. Mata urang simpulkeun we dengan gaya bahasa jujun nu kaharti ku nini-nini bisi lieur. Taswing mah eta gitu kan. Gitu. Pak Isep keren, emang guru saya. Guru favorit saya dulu, dosen favorit saya ke saya jadi mahasiswa Pak Isep. Jeung Pak Sarbi ini. Kalau ada pertanyaan eueun nanya, sabab arti kabeh. Yang namun yang bertanya wani sote nanya tengah hati mereka naon nanya maka taragira ada yang bertanya enggak cukup Pak sing bener cenah ente nanya ada kahar satu kabeh keur mahasiswa gitu. Jadi ibu-ibu bapak-bapak pemuslimin wa muslimah sarita Kiai Haji Ucup Syamsuddin tadi kurang mah nuturkeun Abah we geus. Ikut saja.
Allahumma inna'udzubika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta akhudhu bi nasiyatiha inna rabbi 'ala siratin mustaqim. Ikut aja, tolong tatanya. Da sopan kamu harus loba tatanya. Kuring we baheula jarang tatanya, jarang osok tapi. Sabab butuh materi ceramah breto zaman breto. Zaman Fir'aun make kolor zaman breto. Zaman saya di sini gitu kan, geus lah tong didongengkeun deui apa. Lantaran ditekeran teh kasuat henteu, geus buca. Jadi suat mah bukan buca. Kalau tadi apakah lihat konsistensi antara di depan dan di belakang, saya saksinya. Baju saja Abah itu tidak pernah tidak rapi. Mau jam 2 malam ketemu Abah, bukan malam-malam lagi, malam-malam biasa saja. Mau jam 2 malam ketemu Abah, pasti Abah rapi. Silakan cek. Uing mah kadang-kadang pakai rapi, kadang-kadang pakai kaos sensa, kaos dalam, kadang-kadang pakai kaos oblong, uing mah. Gitu kan, kalau mau naik panggung pakai baju besi. Ngomong geus persenakan yang vitrin maka bunda vitrin. Wah, loba variasi nate. Kadang-kadang panjang sabelah. Model maksudnya model variasi. Kadang-kadang kaditu kadieu, tapi karena kapake pesen wae tapi bager tapi kayak nambung dibayar. Timbung hari teh ting makan. Subhanallah. Saya sekarang pakai apa namanya teh? Gias collection. Ya, kalau butuh baju-baju bagus, Gias collection. Kalau butuh makan yang enak-enak, coba ke kafenya. Cipta Rasa di belakang. Kalau butuh rias pengantin, Cipta Rasa ke belakang. Lamun butuh naon Pak? Butuh udut nyingkah dia. Kesel aing mah tuh. Mursyid teh sada usaha ieu mursyid, mursyid teh saha? Ai gaya sigan eueun rangkeun mursyid. Tapi karena dawuh mursyid teu taat. Ya, tahajud memeh sare, lamun teu bisa tahajud jam 2 penting. Tahajud memeh sare, masuk tahajud lah memeh sare. Jawab siapa ngabadul? Kurang kumaha ieu guru urang merek ringanan daripada teu tahajud, daripada tidak tahajud. Kalau jam 2 malam sebelum tidur tahajud dulu. Masuk tara. Belagu. Berek karinganan masih keneh henteu. Paingan kurang perhatian. Karena caritaan guru teh kurang perhatian. Deukeut teh, nu deukeut teh udah datang, lain datang, tajem amalanana deukeut teh. Lain datang ngumpul jeung amalanana deukeut teh. Gitu. Red adik-adik teh naik ka luhur masjid anggeus-anggeus. Jelema loba aya masjid teh anggeus, sing aya ka era kabeh. Kencang ka hibda, ka guru-guru. Teh guru datang ayeuna langsung transfer. Set, di saya 200 juta. Di saya 500 juta. Sodakoh teh memeh beunghar, ulang ngadaguan beunghar heula karek sodakoh. Gerak sodako, memang beunghar hayang beunghar teh. Mimitian subuh sodako, tak kahibda, unggal subuh sodako transfer kahibda. 100.000, 200.000 unggal subuh. Mimitian ku sodako, rek nyelesaikeun masjid Baitul Asrar. Kencang, UKB geus.
Terakhir saya mau ngomong ini. Tadi Kang Isep menerangkan tentang kumaha perilakuna jelema ahli zikir. Perilaku jamaah di zikir mah alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ta eta perilakunna. Keur nangtung zikir, keur biuk zikir, keur ngagoler zikir. Ai keur nangtung teh keur naon? Keur loba duit, keur maju usaha, lain keur nangtung la ilaha illallah, la ilaha illallah. Padahal mah urang geus boga ieu. Ngan kade keur loba duit, keur maju usaha, keur boga salaki kasep, keur boga pamajikan soleha, keur boga anak lucu, keur kabeli sawah hektaran, pikir. Sababun tadi barengan ku zikir sombong. Buka emas seudi. Apaan ku ngawadul. Kemarin nang di saya cenah ieu tuh dia mah di Jepara. Tuh menang beli di Panyalu. Jepara. Atuh awis atuh dia mah 250 juta. Tuh nama ada yang bohong nah. Saya bohong sekali dulu ya bohong. Alah awisnya. Pangin eta nama hiasan lo eta kuatna ge mal kenging 100.000. Oh atuh ieu mah 1 jutaan, pokok 10 ribuan. Waduh mah terus. Gitu. Tengah mitina ngawadul. Ngabohong sakali mah ulah sok ngabohong. Kada ieu awewe masuk ke dewadul kodok baju calana salaki menang duit bebeja Pak Artos 200.000 mamahnya gitu lah tapi bebeja jujur pulang ke bebeja kodok rezeki saya ini rezeki anak soleh cek uing mau kayak awe paling terneangan duit di mana we dituna kapangi si Amse ieu mah pemajikan saya mau baik, tidak pernah mencari-cari. Doa saya mau penuh. Sarua adadang aya hikmahna aliran di panggung teh abdi jadi beki laku. Seueur bari simkuring mah istirahat. Gantung mik sementara enak ngurus santri. Jadi surah apa? Geus cari di pesantren. Mulut teh euy. Hampura lain sombong ieu mah tong ngejaan ka batur omat. Bener ieu mah. Lamun dipikiran ku otak, damal kapikiran 2 tahun cicing sila we ngarepan balong. Cek punten bah ieu mah lain ngomongkeun materi da ieu belak-belakan. Paduli teh kan bebejakeun ka batur we mah di luar Iwan mah ulahnya bisi majar gede hulu. Menang duit 7 miliar. Biuk teh ngaji. Sila aing duit menang 7 miliar. Aing teh bingung. Paingan surah batong di pikiran. Pokona mah bisa ngebebaskeun taneuh. Tapi kaya dongeng nu kamari wiridna abah aos. Jelema bakat kuah yang dibeli taneuh, wiridna abah aos gitu. Tapi kakak beli taneuh eta kabeh. Alhamdulillah. Jadi cerita mun abah gogorowokan dulu yang mau kaya datang ke sini. Karena kita disuruh mendekati yang maha segalanya. Keur nangtung zikir. Dan sedang pertengahan. Keur bejeuna, tapi lah cicilan motor kabayar. Cicilan mobil kabayar keneh. Zikir. Wa ana junubihim kana ngaboler. Keur kieu. Keur dibebeut. Keur ngacungkel. Sagala bangkrut. Tani jadi daki
dagang tinggal hutang. Tapi kalau hutang mang juta-juta ka warung batur oge saking keur bangkrutna. Bebeja dari tagih. Wah, hutang ka CN. Sabaraha ratus ribu. 4 juta astagfirullahaladzim. Ai maneh jeung maneh naon ari ayeuna. Bapak mau usaha teu maju, sok aya maneh duit ieu mah. Era ku CN mangka tetangga. Malibit jangan salakina. Yang adalah tidulurna urang panyalu. Kumbak dibere bayar ka CN. Tuntung naopan nu ngahutang pamajikan dibayar ku duit, sia teh ku salaki. Ku salaki. Kayak gitu nu daek dibayar ku salaki. Yang ngakeun salaki abdi kalau bayar hutang 4 juta jaba hideung jaba ompong salakina teh. Zikir. Nah, makanya orang kaya di sini banyak, weh. Jangan lupa, itu anugerah dari Allah. Jangan lupa kekayaannya. Di dalam kekayaanmu ada sebagian yang dititipkan Allah untuk orang lain. Dalam keadaan pertengahan berpikir, biar kamu tetap tidak goyah. Dalam keadaan terpuruk, kamu tetap berpikir. Makanya zikirnya kita punya 2. Zikir yang ditalkinkan, zikir pertama zikir jahar, zikir yang ditalkinkan yang kedua zikir khafi, zikir jahar sewaktu-waktu. Tadi sudah diberikan contoh oleh Kang Isep cara tarikannya. Lah sing tembus tapi kalau huruf teh kana mun-munan teh keur halangan setan anu datang di arep tukang tari ilah kena halang setan datang di hareup tukang katulah katuh illallah kena halangan setan datang di hareup tukang kensa summa la'atyanahum min baini aydihim